Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing mitra sadaya, tepang deui sareng sim kuring pun aksia kultur nadade. Dina program Sunda Tilu TV, sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda Tilu TV, baris didugikeun dina 30 menit kapayun. Pemirsa, nyanggakeun iber salengkapna. Hujan deras anu turun di ibu kota Jakarta, Kamis sore ninggalkeun ruas jalan Kemang Raya jeung Taman Bunga kabanjiran nepi ka 50 cm. Balukarna, arus lalu lintas serta kegiatan warga kaganggu. Cai saluhur-luhurna sakumaha 50 cm rekep sarta oge nutupan jalan. Nepi ka titik nu eta bieu bisa diliwatan ku kandaraan. Banjir ieu lumangsung alatan hujan badak anu curah hujan di wewengkon Jakarta Kidul. Sapra Kamis sore, serta drainase goreng ngajadikeun banjir teu bisa dihindari. Lumayan, loba kendaraan roda 2 nekat nembus caah. Akhirna mogok alatan luhurna banjir. Sanes di wewengkon Kemang, hujan gede anu melanda ibu kota Jakarta sore tadi ngakibatkeun jalan Dawang Saraya kabanjiran cai salureun 40 cm. Petugas kapaksa nutup jalan, serta meredi ka para pengendara supaya nengan jalan alternatif. Alatan patali marga, banjir ti arah Dharma Wangsa ke arah Fatmawati jeung Prapanca ngalaman macet. Pamirsa, lupinangan sakitu pidangan warta dina dandut ayeuna. Ngawakilan AIS Pangapit Sunda Tilu TV, sim kurimpun Alicia Kotruna Dedev, sejak amit mungkur amit mundur. Nada hampunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.